Dina lembaran katresna aleringkan cangka sorang diri, tapi dandung di paparan kuciptaan gunung kaheman mungkin nyorang kabacaan subadahna iya ciri kumarima ya bercinta najan diri kudu najangan tunggaran najan ukur salawatan najan ukur sakedapan api pasrah warobah pamadekatan sumerahna iya ciri tubuh takdir yang widi najan diri kudu najangan kanyeri najan ukur saliwatan najan ukur sakedapan api nampi moal jadi gering hati sanajan ngan sajorela anu dibelang sanajan ngan saliwatan abdi mah ikhlas. Dina